Bari gajian ge eueuh aing. Aduh tadi teu minta di kebon duit bayaran aing. Ngomongna tadi teh ya dek nemponinnya ke rumah sakit aing mah. Wah boga duit aing kumaha nya ieu dah. Iya hungkul kata si Haji euy. Mun geus hujan pasti adu ujit tinggal leueur. Mun teras sudi teuing ngeuteun si Haji atuh. Kumaha itu euy kewajiban kudu ngadata amun teu bakal laporan itu. Aya kitu nya si Haji na yakin euy. Biasana sok daweung jolodog ke kursi. Itu juga bengok sekalan. Si Haji na kemana nya? Sekalan tuh mah. Hungkul ledok na cida. Udah percuma euy diajukeun ge. Soalna ieu mah jalan umum dan pribadi. Kenapa naon si laing jang? Sok tinggal akurnya. Tong heureuy. Hungkuk si kalan euy. Masih si kede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Euy, Nah, si laing juga anu baringung gitu. Si Haji kemana euy? Puguhan we euy dewek teh bingung ieu teh. Moal bayaran si hajina eueuh ke rumah sakit. Aing. An balik head. Eta si Balik aing mah. kunaon? Nyerah aing mah atuh. Aduh, aing. Ke rumah sakit. Kunaon si Haji? Teuing kunaon. Aing mah aing selain ngomong tadi atuh. Ada aing kerek nyaho urang ge. Nah gering naon si Haji euy? Tara-tara si kede cekeneh kamari panggil di kebon. Iraha ini teh. Tadi ini jam sabaraha? Aing ka dieu manehna ieu. Usaha dianturkeun. Meureun manehna we sorangan meureun. Kumaha parah teu? Nah, jijikeun parah. Geringna kumaha? Lah aing mah euy. Aing selain ngomong tadi atuh. Parurang panggil dewek karek ayeuna. Lain ku dewek ku diuruskeun selain jempe wae. Duh, aing kan dewek ge pengurus. Aing panggilna ge jeung air mah karek ayeuna. Kumaha eta teh? Parah pisan lieur aing mah. Kumaha? Parah naon aing lieur. Penyakit naon? Nya teuing atuh penyakit mah teu nyaho aing ge tuh. Anjir, kumaha aing euy? Geus ini ke rumah sakit kumaha ieu. Kan dewek ieu pengurus. Atuh nah hari-hari pengurus teh. Silingna jempe wae. Pan aing karek apa ayeuna. Aing mah jeung saha ayeuna? Teuing Sabaraha urang? Sabaraha urang? Nu ngantena? Ya atuh urang ti kebon langsung ka dieu sugan teh aya rek minta bayar. Aing karek kamari si Haji teh aya panggil jeung dewek. Kemari mah panjang urang kemari mah ti kebon. Ji hampura euy Ji aduh. Si lain ngejodog di dia lain ka ditu atuh. Hampura ji hampura emang si Haji teh pangat isu. Eta geuring si Haji siling hari-hari gitu juga. Gering si Haji. Aing eta kadunungan si lain hari-hari. Saha anu gering? Si Haji yang tadi siling deh. Bari cenah dibawa ke rumah sakit. Lain si Haji nu gering mah tak dengekeun. Saha tuh? Aing dengekeun heula aing ngadek ngomong teh ayo nyerocos ka starompet we mah. Matak mun aing ngomong teh dengarkeun heula lain ieu mah ayo we nyerocos ka starompet urang ngadek ngomong. Urang ngadek ngomong tema. Si lain ge. Saha eta sebenarnya nu gering teh? Hayang nyaho RW. Kumaha si Haji? Anu gering teh ninina lain si Haji matak mun aing ngomong teh dengerkeun. Cak ninina. Ninina anu gering lain si Haji. Lain ngomong bae tadi atuh ninina anu gering teh. Aing mah riweuh anjir. Urang udah ngomong ayo. Ene mah pas tarompet atuh. Cekeneh jadi panggih. Tenan naon di rumah sakit. Ini nino percaya dah geus kolot meunan sing cager deui we. Kita montong ka urang ka ninina sing cager deui gitu. Rumah sakit mana? Teuing lieur Henteu kan dewek pengurus. Dewek ketusan teuna urang teh. Kali kaburu burit euy. Tanda tangan si lain mumpung gitu ya. Pernah naon bong. Lieur aing murah kan mikiran tanda tangan aing can bayaran ya deuk musuk deuk naon itu gimana. Aing deung nyemulah duit ka RW. Tanda tangan heula hayang duit mah. Duitna heulang ket tangan lamun. Tanda tangan heula ame puguh aya bukti. Kayak duitna gampang paneuri. RW
Si lain ngangkat harese. Pernah ieu. Oh kan hayang duit si lain. Tangan heula. Keur nguseup mah aya mah. Dia mana duitnya? Oh nuhun nya dewe kerek nguruskeun lain ini si Haji bari ningali. Rek, Assalamualaikum. pinjam duit urang. Waalaikumsalam. Rek. Rek. Ah. Aing. Kagak boga duit aing mah. Aing anjir.